Alhamdulillah secara termasuk secara dan mudah-mudahan kita tambah mahabbah terhadap Rasulullah SAW dan berikan bulan-bulan sadaya dan umat amin syafaat di dunia Allah yang dikandung Nabi Rasulullah amin ya rabbal alamin. Bagaimana ya data-data yang salah apa atau suami ibu atau saya ada terasa dulu terasa ini yang pada angka yang ada masa sauna bahkan personal korom kita bahasa Habib Asif Paro kita disimpan ini pada angka maka pilih walaupun saya semua dipaksa misalnya sedap yang pilih mana pada angka angka dia jam 10 ya jam 11 ya mungkin tapi insyaallah kurang ketika dia punya kurang hanya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping dari salempa aku pingin biasanya nabi resepnya tak mengganji usah berperiksa kali udah menghandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sebarangkali salam itu berarti sekali insya Allah kita sekali ini kayak terakhir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin yahdi man yasha'u liyahdiya fil jannati ma'al faizin wa yudillu man yasha'u fayakun minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat taqullaha taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yattaqil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara وقل أيضا في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة
rahmatan lil alamin. Alaya sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan wa qala makarimul akhlaqi min a'malil jannah wa qala ahabul a'mali ilallahi hifdzul lisan. Al-hadis. Wa qala ba'dul ulama siddafana kam zada sakhsun qad sama mutayyiban ziddi tuqoko ghalima. Al-mukarramun jajaran para alim ulama wal ulama, para kiai, para asatidah al-alamin al-alam, dai-dai anu kusuburing sangat dihormat anu mudah-mudahan salagina ayadina jaringan abingan Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkhilaf wabil khusus kasihuna al-habib anu tawaleh hadir di tempat-tempatan anu mudah-mudahan di tempat-tempatan dibungkus keberkahan. Amin. Anu kusuburing sangat dihormat anu mudah-mudahan dimuliakan Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi anu sempat hadir dari majelis, oke anu teu sempat hadir, oke anu teu hadir, anu kusuburing sangat dihormatan mudah-mudahan dimuliakan Gusti Allah. Oke inilah kasadayana kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat anu kusuburing sangat dihormatan mudah-mudahan salamina ayatina hidayah Allah Ta'ala ajin ayatina pertulungan Allah Ta'ala anu kusuburing sangat dihormatan mudah-mudahan dimuliakan Gusti Allah. Sabadana syukurin alaihi salam dina segi penghormatan Islam. Maka ulang sesarengan banyak puja-puji syukur Allah Ta'ala anu alhamdulillah wa syukur ala liman ulang sadaya dina saat anu ayeuna dina waktos anu ayeuna dina malam anu ayeuna bal musibul ayam nyata parados biasa dihukum 40 lalu 44 wajah dina radaga menjalankeun kewajiban urang sadaya buktosna seluruh umat Islam nyata buktosna tolabul ilmi anu mudah-mudahan tolabul ilmi anu ayeuna jadi sababiah alihkeun kawaga alihkeun kasemua alihkeun nyata kamoderatan ngajankeun kawajiban sababiahna habibuna mudah-mudahan urang sadaya basa ilmu anu maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan salawat dan salam mudah-mudahan curahkan ka junjungan yang habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keluarganya, kepada sahabatna, kepada asbabut tabi'in untuk dikaulan sadaya anu mudah-mudahan urang sadaya siap nyata niru kana sakumaha jazak langkah junjungan alam sakur-sakur pertama anu disumpikeun junjungan alam ulah biasa ngajalankeunana tapi kita mudah-mudahan jadi akan umat kanjeng Rasul anu kenging respon nyata ke syafaat ulukna penjawan ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah ibu dina satrina bapaknya teh panjang penuh bapaknya ada insyaallah ada bapaknya Pak panjang hari ibu panjang ibu Pak ibu ayat bawa usaha kamera hari ibu dan bapak kayak itu negosiasi terus center ibu ayat atau suruh berasa lalu atas selalu ada dah
Sama gitu. Ini banyak pokok mana gitu. Alhamdulillah ibu pokok alhamdulillah. Insyaallah bakatku tenang eta. Bukan tenang bukan tuh. Nyari ngaran pokok mah eta tuh. Insyaallah binasaran amina bari ngebahas dan tawisna nyaeta sarasaya satetapin para terus didugikeun nyaeta dina muqaddimah. Insyaallah doa Allah di Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Junjungan alamah ngajadikeun rahmat lain hukul ka diri urang lain hukul ka umatna lain hukul ka makhluk. Niatan bohir anu batin oge bahkan kasarabe alam itu jadi rahmat. Kumaha sakitu lamun urang limut kan sebagian doa Allah di Al-Qur'an niata Rasulullah eta ngajadikeun rahmat ka sakabeh alam. Kumaha sakitu Rasul teh saha atuh salarasih. Rasul teh ngadadohan pangkat nyaeta hiji nabi kedua rasul. Ejeng nyaeta rasul nyaeta nan janten gustina sakabeh rasul. Ari nabi sakabeh jadi sayyidul ambi nyaeta gustina sakabehna nabi. Ari nabi kanjeng Nabi Muhammad nyaeta menjadikan gustina sakabeh mah makhluk sayyidul makhluqat nyaeta dijadikan gustina sakabeh mah pantas atuh dijadikan rahmat sakabeh Allah. Kumaha sakitu geuning di diri Rasulullah nyata buktos nyata ngajadikeun suri tuladan contoh anu paling sah. Wadai nyata contoh anu pangsayasana litanti Kangjeng Nabi. Ari Nabi nyata diutusna keur nyampurnakeun akhlak. Allah bikin maka kadang-kadang urang mah Allah geuning diutusna junjungan alam teh nyata keur nyampurnakeun akhlak. Ari urang nyata mangrupakeun hiji umat dijadikan umatna Kanjeng Nabi kadang-kadang urang hayang salamet dunya akhirat tapi teu pati hade eta akhlak hayang urang nyaeta bagja dunyana bagja akhiratna kadang-kadang akhlak teu pati sae. Kadang-kadang urang nyaeta hayang sae kadang-kadang urang mah bujang-bujang teh eta urang ngajaga araksa diri pribadi sakabehna sageblena. Kadang-kadang kisah sahiji tina naon tina urang anggap otak teu biasa ngajaga jeung ngariksa eta anggap otak. Kumaha sakitu bahasana urang teu biasa ngaraksa. Sedangkan ari Nabi dijadikeun nyaeta Rasul dijadikeun Nabi ngajadikeun nyaeta diutusna Kanjeng Nabi nyaeta keur nyampurnakeun akhlak. Lamun urang hayang urutan berarti urang teh kudu sae akhlak. Kadang orang tempat saya ibu atos ngaduhan ahlak saya atos bu ayah tanya be kurang sadaya nanti dijadikan umat Kanjeng Nabi bahkan ada nurutan bahasana bade nyontoh bahasana bade niru bahasana bade turut. Karena naon nyata jeung kasaha ka Kanjeng Nabi tapi kadang-kadang sebagian lagi urang mah teu katu biasa nurutan. Contoh cek sebagian hadisna junjunan Allah nyaeta teu aya sifat kapamimpinan nyaeta jalmi anu goreng akhlak. Daya sifat kapamimpinan. Da bujang-bujang urang mimpin jalma loba, bujang-bujang urang mimpin jalma area, jadi diri pribadi biasa. Tadi paduran teh edek nurutan, edek taat kana naon kana sakumaha anu disumpikeun
ku Kangjeng Nabi ka urang sadaya. Beda urang diakeun dina hate teh nyaeta Nabi teh Muhammad dijadikeun utusan Gusti Allah. Kade urang berbahasana teh dek nurutan kana anu sakumaha nyaeta dipilampah dipidamel ku junjungan Allah. Mana kumaha sakitu aya bahasa kecap urang teh mika cinta terhadap Nabi. Bila mana orang cinta karena hiji perkara pasti bakal seueur nyebabna eta urang resep karena dagang pasti urang resep nyaeta ya bakal seueur nyarioskeun kana eta resep tani pasti bakal sering nyarioskeun kana eta tani. Sakur-sakur perkara anu resep pasti bakal seueur nyarioskeun nama. Urang oge bakal resepna bahasana cinta terhadap Nabi nyaeta pasti bakal seueur nyebutna ka Kangjeng Nabi. Urang ibu cinta terhadap Nabi teu bapana sarua cinta ka Kangjeng Nabi cinta mana orang ayeuna ka keluarga dan cinta kana harta cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu cinta ka mana? Berat mana cinta ka Kangjeng Nabi, cinta kana harta, cinta kana keluarga. Sadayana. Pemain borongan. Ya Allah, aku cenah ambil teh kan itu teh mata cinta ke keluarga. Sieun naon kalapara. Ini kisuk-kisuk nyata ulih maghrib bahkan pihak poin Indonesia eta teh naon melaan keluar terus sakedik kadang-kadang batur mah nyaeta ogi ge kerja moal melaan saha keluarga maka kunaon ku cinta ngan eta yakin eta kacintaan bakal ngajamin jeung bakal salawasna urang eta cinta. Lain mukul ayeuna di dunia bakal parat akhirat kira-kira deh ibu bakal mah. Halo ibu ayah baru ya kira-kira kan cinta kaduan sedangkan kamu orang terus ngadidik ngatikna terus orang jorotosna punten ieu teh lamun urang teu biasa ngadidik ngatikna urang mere fatwa anu sae. Lamun urang terus ngajalankeun kewajiban hak orang tuana, paur ka dieu ngajadikeun musuh anu pangcakeun. Cakeun sausaha nu oge dina Al-Qur'an. Dawuhanana kirang langkung kieu. Ya iman terhadap Gusti Allah. Sanyanyana bojo putra itu merupakan musuh numpang caket. Kumaha sakitu ulah urang contona ulah nyaah teuing kudu aya terbatas kadang-kadang eta dipikirkan jadi musuh. Bahkan ngajadikeun mumusuhan, ngajadikeun musuh anu pacaketna. Kumaha sakitu kudu sieun eta teh lamun urang teu biasa ngajalankeun kewajiban jeung hak kewajiban seorang orang tua jeung dua mana ibu jeung ramana paur ka dituna jadi mu biasanya di jalma aya anu maehan sapertos rama aya main ibu rama maehan putra aya saeueur ka bina-bina jadi musuh nu bangsakan yakin eta teh tah lamun urang teu biasa urang kadituna urang teh nurut Rasulullah Rasul teh geuning di utusna ka alam dunya teh angin keur nyampurnakeun akhlak. Insyaallah lamun akhlak urang sadayana sae bakal urang ka dituna bakal sae. Kada eta. Bakal sae.
Itu segala itu sapertosna. Tong kene akhirat di alam dunia ngahujat putra jeung putrina ka orang teu akibatna naon? Tina kakirangan, tina kasepian ilmu, tiasa ngadidik, tiasa ngatik, tiasa urang naon gitu ngatur tina masalah bab agama. Tiasa geudik ayeuna putra putri orang kelak ka ibu jeung karamana. Sekali nyilakakeun ka ibu jeung karena padahal mah eta urang paeh posok bahasana nyaeta melaan elu pala saha pala putra jeung putri jeung bojo moal tapi naha geuning kadang-kadang ajadikeun musuh anu caket sakitu cinta mah cinta ngangkat we urang saking cinta eta bakal urang salawasna apa orang dina gelar rumah apa layan sakinah mawaddah warahmah. Ini bahasa cinta kadang-kadang diganti antara kalimat cinta kermora kene namanya segitu cinta bohong berbahasa ganti kayak naon bukannya naon sababnya surah lagu putra atau putri ditinggal di masalah ulin sepeda seroba anu tadi nambang cinta teh bahasa teh lain gedeunya kalinya teh eta teh keur melaan ibu contohna ibu osok eta osok suntangan ka acara oge osok tah ibu osok tah iya cek sebagian keterangan eta teh ibu tong jauh-jauh lamun urang hayang nyium hajar aswad teu jauh-jauh tinggal tak acara kan hidup lagi osok dicium kan begitu kamu kesatu rumah jawab kau osok tahu ya ibadah itu teh ibu daripada anu jauh deket cek sebagian eta contohna punten eta lamun urang contohna ngegepan ka bojo eta cek sebagian kata guru eta dosa kalau bahasa orangnya kabojok ngegepan bahasa lah ya masuk di kegepan lah buru-buru naon dosa na anu lalu ya Allah eta jabahan jabah buru-buru eta dong keun ayeuna urang geus kolot dia kegepan masuk kan pada juga geri yang we cenah tapi malah ditinggal cenah sampai tinggal tapi tidak nilai nak urang kudu niat ibadah insyaallah kalau niat ibadah lain niat karena orang hawa nafsu ibadah sedangkan ibadah nupang lilana nyaeta ibadah nikah lain ngumpul di dunia lebih ke akhirat lalu orang terus orang ngedidik ngajalan kewajiban seorang contoh pemimpin atau dipimpinna kalau kan itu jadi masalah nyaeta jadi musuh bangsa kan ibadah numpang lagi nama nyaeta ibadah nikah ibu sampai mudah emang buat ngemot ya junjungan alam hanya eta ka bojo teh ya Umairah kan gitu urang kumaha nih ada kumaha nyai apa diganti lamun atau sepuh mah kadang-kadang mama atau kumaha mana jarang gitu mahnya jarang gitu sekumaha tuh nih bapak kan kumaha cenah eta teh sabab eta mah jadi bodas kamera merah iya Umairah teman gitu kumaha lama ayeuna urang bapakna lagi lumayan tinggal ka bojo hideung ya hajar aswad urang kumaha tadi ya begini kata teh itu Rasul akhlak kalitan saya saran keluar lama kadang-kadang kumaha bapak itu Rasul kumaha mamahna bari eta mamahna ya Allah jadinya
Asa gitu ya bapana osok gitu tah eta ibu sada semua ibadah niat ibadah itu bisa maka urang ulah rasa urang rumah teh nyata urang teh ibadah nu panglaku teh tadi kita bakal nyata diujak para ka akhirat urang kudu bisa tanggung jawab kudu bisa ngarahkeun lamun teu bisa ngarahkeun urang ka bojo ka putri itu betul panggeulan happy dakwah dia ada bagus terus kemudian segitu kan tadi lamun cinta terhadap Rasulullah Rasul teh nyata diutusna ka alam dunya teh keur nyampurnakeun berarti orang sadaya kudu akhlak anu sae usahakeun diri urang keluarga urang pala putra jeung putri urang sadaya akhlak anu sae. Sedangkan sebagian keterangan saur Nabi man ahabba sajalma anu mikarasa mikacinta ibadillahi ta'ala jadi abdina Gusti Allah lamun jadi abdina Gusti Allah kadituna kudu kumaha atuh nyata ilallahi ka Gusti Allah ahsanuhum khuluqa kudu saya akhlak eta anu dipikacinta ku Gusti berarti lamun urang dia hoyong dipikacinta ku Gusti Allah jeung Rasul teh berarti urang kudu ngalakukan akhlakul karimah akhlak anu kalintang sae nah jeung urang kudu akhlak sae sabab urang ngaduan akhlak anu awal eta teh walaupun urang sering amal anu saleh eta teh mantap ngalaan ngahapus nyaeta karuksakan amal anu sae wa sirarukum aripan kawan-kawan aranjeun naonana nyaeta akhlakna aranjeun sada eta pangkawan-kawanna kembali sakitu kade aturan jeung keluarga kudu kumaha kadang-kadang nyapa kedua eta gogoda tepan seueur nabi-nabina dina keluar kadang-kadang urang teh ya apal mah apal terang mah terang tidak masalah suatu kewajiban kadang-kadang orang kosong meninggalkan kawan bojong-bojong kerbau dan putri dan putri berarti kadang-kadang kosong meninggalkan karena kewajiban menyakiti lah gitu ibunya ibu itu bunga pisang atas dulu kaca berarti orang lamun cinta terhadap nyaeta junjungan alam nyaeta kudu urang sering hebatna ka junjungan Allah jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek sebagian keterangan nyaeta sing sadar anu cinta ka kami kudu seueur maca shalawat ka kami tapi urang semata-mata urang karena diparetah ku Gus mana cenah diparetah Gusti aya dina Al-Qur'an dijawab kumaha jawabanana doa dina Al-Qur'an dawan Allah inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Gusti bujeng-bujeng orang Allah oge ngahormat ka kalian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ayyuhan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima cuma bisa gitu dan kudu sering baca sholawat mana sholawat mana baiknya macana Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala gitu
make ala sayyidina atau teu make sayyidina mangga da urang mah nyaeta ngahormat ka dunia alam sedangkan junjungan alam dijadikan gustina sakabeh nabi dijadikan gustina sakabeh rasul dijadikan gustina sakabeh makhluk make sayyidina itu merupakan penghormatan urang ka kanjeng nabi. Assalamu alayka ya nabi assalamu Penyetel TV di kulon. Iya, di TV dalam di situ janjiran paling Kegiatan. Kita anu alit, kayak anu alit itu kamu anu alit itu. Termasuk. Insyaallah sebentar lagi insyaallah. Bapak. Jadi urang teh hayu nurutan nyaeta urang nyaeta kakek Nabi salah sawiosna urang ku akhlak anu kalintang sae di antawisna kade urang teh akhlak teh anu sae di antawisna mana akhlak anu sae teh kade bisa urang kudu bisa ngajaga tina bisa kade. Salah sawios nyaeta lisan eta teh dilebetkeun lamun mampu aja da kariksa itu lisan eta ngarap-ngarap surga. Sononya nyata surga kajalma anu ngarasa lisan. Sebagian katakan ahabbul a'mali ilallahi nyata hifdzul lisan. Anu dipikar cinta nyata naon? Ahabbul a'mali anu dipikar sak amal ilallahi munggu Allah taala nyata hifdzul lisan nyata anu ngajaga ngaraksa nyata lisan kade lisan teh. Kadang-kadang orang sampai bisa ngaja ditarik sananya mau. Kadang-kadang orang Makassar dari Gariha, orang Mahese, anu kalintang orang Mahana lemas tes sesanya. Ya orang maki ya apa? Mana orang kulon mau orang kulon. Lamun bahasa orang teh eta teh lemas. Lamun di imah abi. Hari dunia padahal bahasa Arab bahasa abi mah berarti rama atau bapak. Hesenya lalu dia sambung-sambung dan gitu.
Jadi lamun urang cinta kana hiji perkara pasti bakal seueur dibat. Kade ka bojo ka saha kacaroge kade urang kudu hormat. Saha diantara sana salametna nyaeta bojo anu taat kacaroge. Itu teh ahli surga dibetkeun nyaeta bojo anu salihah. Ibu hoyong jadi jalma anu salihah. Taat atau kabuka caroge hormat caroge kade urang mah kadang-kadang di popolotot waninya molototan caro osok itu osok baru ayo nama ganti ya bapana amun osok itu bapana asal atau manehna urang bahasana teh kitu urangna urang Sunda mah kitu nu pangsahna ibu sok kalita sok naon ama anjeun bapak kata bapak gitu itu rasanya sing hormati lala taat karena naon karena parensahanana cara dasar-dasarna ka ibu nu sadarasna ngomah wadah itu teh bagian cara sehat bagian cara imahan bagian cara caroge itu teh kan punten dia teh punten tawakkul kita kasarnya bagian cara makian bagian cara maraban bagian caroge itu teh bagian cara kasarnya ya kedahna mah kitu urang osok kitu alhamdulillah tapi abdi mah ditinggal ya Allah dia teh mah kawajana abdi kadang-kadang sabab bebek terang karena kewajiban ngan kade istri teh kudu taat ka caroge eta teh ciri-ciri jalma anu salihah taat ka caroge walaupun ayeuna contohna penting dipake ibadah beurang pake puasa tapi urang teu taat ka caroge eta teh aya haragana di hadapan Gusti Allah kudu taat ka caroge itu rumajan lamun ayeuna contohna bapakna apa naikna waktu apa ngausan api bade angkat gitu malam dicari teu kada diturut eta entong ayeuna mah mani mencetan abdi lah apa kita saya tapi mangan lamun dicari mencetan henteu negepan henteu nya baru cari ke lajur TV tah eta teh ulah ditu turun walaupun datangna dicaro lamun bade pangkaosan angkat teh pausan dora ka moal dora anu teh keuing teh diturut teh nyaeta anu awal kan eta teh berarti eta nyari kana kasayan dita kana awal itu kade masuk aya kitu sok wartos mah oh masa sarengan mah alhamdulillah penting sanaos eta kewajiban caroge bila mana diparentah ku caroge jadi wayahna aya rumah kedudeusan wayahna eta parentah cara jadi ayeuna teh wayahna datacan bapak teh atawa aa kacan tuan wayahna siapkeun katuana asa kitu asa bu nasihat wayahna ngape wayahna eta mah bila mana dipita ku cari wayahna beunta tak yang kade caroge nya jadi pemimpin tadi kita aya sifat kapamimpinan lamun urang goreng akhlakna bujeun urus jalma anu loba jalma rea kadang-kadang keluarga orang cantiasa dengan jadi panutan keluarga can jadi urang macan jadi panutan maupun jadi pamimpin urang macan jadi panutan keluarga kadang-kadang bahasaan dari hal urang masuk di keluarga maksudnya berarti rakyat sama jadi panutan keluarga bujeng-bujeng panutan keluarga diri urang oge santia berarti urang kudu diusahakeun pada Tuhan sebab diutusna kanjeng Nabi teh keur nyempurnakeun akhlak gitu ya
cinta keluar. Lamun laras insya Allah bakal selamat baga dunia akhirat dan urus menggaras laras biasa nyata ngarahkeun anak. Insya Allah. Tapi lamun urang biasa ngarahkeun anak kana jalan anu sae nu padang Allah jeung Rasulna paur ka dituna jadi musuh nu bangsa saged. Nu kadua nyata cinta bahasana cinta kana harta. So kira-kira urang contoh aya koda kayak gitu aya. Ibu aya tanya. Aya. Eta namun urang gaduh dina pesak teh dina pesak 100 ini 100. Nu kadua 50, nu kadua 20, nu kaopat 10, anu kalima ini kali 5.000, anu kalima 2.000. Kira-kira ya sumber kana koda anu mana? Anu kagenap anu kalima? Atau anu kahiji? Ya Allah, eta teh keur saha eta teh? Keur urang kene, keur amal soleh, keur babeut alam akhirat. Tapi kadang-kadang urang teh mikir, wah, naon artina? Cinta terhadap harta. Nah, bedanya. Alhamdulillah pada teh alhamdulillah 200 ribuan dibilang teh dicapai. Alhamdulillah. Eta cinta harta. Tentang tu eta harta nyelametkeun dunia jeung akhirat. Lamun tiasa ngarawatkeun cekolot maka teh urang teh ulah katumpakan harta. Tapi urang kudu ditumpakan eta dikuah kieu teh ku harta bakal capek. Lamun muah lieu eta harta urang insyaallah bakal tiasa diatur ku urang. Tapi biasa. Dan biasa. Eta teh ciri naon? Ciri cinta kana harta. Man la malalahu. Jadi orang mah hakikatna teu harta, punya harta orang oge. Lain aku orang. Anu disisingan sanes urang. Tapi urang eta urang diciptakeun ku Allah, nya eta harta anu Allah dititipkeun ka urang cari dina demelan Gusti Allah, tapi naha bek ngajalankeun kana parentahan Allah dalam harta sok mikir. Padahal hakikatnya orang terbuka naon baik dijalankan karena perintah Allah Ta'ala tapi nah menikah sekabina-bina anbiar urang mah pasti diabus teh mabar kaget sabaraha 2.000 ibu 2.000 alhamdulillah daripada alhamdulillah di gunung-gunung kembali dibuka kira langkung 400 berkedua kira langkung Dina sejuta teh apa aya langkung 550 alhamdulillah gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Di gunung-gunung mah sakedi insyaallah. Tapi urang niat karena Allah. Gitu. Iya. Kadang-kadang kita ku harta cek sebagian katakan bila mana urang geus disobayana teu teu kudu angkat ka mana ngajalankeun rukun Islam nomor kasabedi nomor kalimat da teu sagede jalma teu harta angkat naon martina sabab teu mendepankeun perintah Allah cuma ukur-ukurkeun hawa nafsuna aya dina dirina bahasana cinta kana harta seueur anu eta nu benar ngajalankeun perintah Allah rukun Islam nomor kalimat nya tah eta teh ciri-ciri cinta kana tentang eta harta nya eta naon nyelametkeun dunya jeung akhirat bunga ka hartana di alam dunya walaupun teu pake ibadah tapi sagede di dunya aya siksa ti Gusti Allah ke di akhirat dahiruhu wala batinuhu wala dahirna salamet ku hartana bunga ku hartana sagala kahayang nyata laksana tapi kaya akhirat menang betul ti Gusti beda itu dijalankeun kana kaburuan tadi perbuatan teh datos dewasa di dewasa tos kolot poho kada bisi regesan tu sapoe gope saminggu 2 minggu 1 bulan 2 bulan nya lamun urang buru-buru taubatan kasalahan urang leuh urang boga harta buru-buru jalan-jalan kana hak di kawajiban dina jalan Gusti Allah kumaha lamun urang
Dacan seperti itu. Oke, di hadapan Gusti Allah bakal ngalahna. Adunya maklum mal'unatu. Itu artinya mah bakal dilana jeung sakabeh dunya anu aya di alam dunya bakal dilana, bakal dipariksa, bakal dihisab. Kada itu illa terkesan min dzikrillah terkesan jalma anu sok mikir ka Gusti Allah anu moal menang panglakna Gusti Allah. Kada jadi tentang ukuran dalam kekuatan harta. Ada bau emotan orang mah mikir contohnya sok aya sifat mah urang teh kada demes bahasana bukhlun korek atau urang teh naon ibu korek merege hese pedih pikir naon deh aya deui cap jahe merege hese mohon tak eta cek sebagian keterangan lamun ninggalkan sebagian keterangan eta teh dilebetkeun ni eta sifat-sifat kahewan jadi teu aya sifat ni eta sifat manusia anu kalintang sampurna. Lamun ayeuna manusia anu kalintang sampurna malah aya sifat pedih korek nya lamun sampurna ku sabab eta jalma akalna ka lini ku naon ku hawa nafsuna sabab korek mah eta nuturkeun hawa nafsu eta teh sifat-sifat lain sifat kamanusiaan tapi sifat kahewan tinggal hewan kadang-kadang perlu mohon nya tuangan kadang-kadang pasean perlu sieun pedih tah gitu jalma anu pedih mah nyata jalma anu sifat hewan. Jadi leungit kamuliaan tinggal kamadaratan jeung kacilaka ku ngalangkungan nyata jalma anu bukhlun artina korek pedih bujung-bujung mere maweng sedekah jariah kadang-kadang hakna ge kala dikaluar eta bakal cinta kunaon cinta kana harta. Tah itu kadang-kadang desa ketik jalma cilaka akibat harta. Mohon seueur abdi dibunuh atawa kabunuh kusabab milan harta. Sejerokan itu dirampok hartana dicopot eta teh bakat ku cinta nu jalan kumaha bae bakat ku cinta kana harta. Cilaka tentunya nu kadilu orang cinta terhadap junjungan alam yakin bakal maslahat dunia akhirat bagja dunia akhirat urang tiasa ngajen kunaon atuh salah sawiosna bakal salamet dunia akhirat nyaeta ku akhlak anu sae akhlak anu sae cek sebagian urang ngabogaan akhlak anu awak seperti urang ngarusakna amal seperti ngarusakna cuka kana madu aya rasa madu hanya tinggal rasa cuka kumaha sakitu kade urang teh bila mana urang ngajalankeun ka awalan buru-buru urang isti para taubat ka Gusti Allah. Urang hayang salamet dunia akhirat, hayang salamet urang dunia jeung akhirat, hayang asup kana surgana Gusti Allah, tapi bibit-bibit lain bibit surga ka bibit neraka anu ditanamna paur lepat kabingan. Kumaha sakitu ieu urang teh cinta terhadap Nabi teh sengsara-ras. Tapi semata-mata orang karena diperintahkan ke Gusti Allah. Karena Allah maca Quran, karena Allah maca sholawat, karena Allah maca zikir, karena Allah maca tasbih, karena maca takbir, karena Allah maca tahmid, karena Allah maca takbir jeung kadituna karena Allah sagala urang karena parintahan Gusti Allah. Insyaallah urang sadaya bakal disambatkeun ku Gusti. Naon sababna apa ngajarkeun parintahan Gusti Allah.
nuturkeun kana jejak langkahna Rasulullah. Rupina sakitu bae nu kapehatur hapunten kasadayana mudah-mudahan kepala sedulikeun aya mangbasan paedahna mun nyata kasada khusus ka abdi anu ngadulikeunna mudah-mudahan jadi sababiah wasilah urang sadaya kakempelan lain mungkul urang kakempelan di dunia aya di Gusti bahkan mudah-mudahan sedugi para akhirat aya dina rahmat Gusti amin ya Allah ya rabbal alamin khut masuk wa qadar billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.